Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Lakon tifayun di orang sami-sami nyagakeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Berilah alhamdulillah urang sadayana kersani total Indonesia kalian sehat walafiat. Salawat wa salam urang curahkeun ka junjungan alam pastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kita tetap urang sadayana singking sahabat umat kanjeng Rasulullah ya Allah ya rabbal alamin. Kita rokin Nabi Mustafa wa Rasulullah mutabasyi'una. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah urang sadayana tengse dengan haus manakib, insyaallah mudah-mudahan urang sadaya singking kabarokahan. Kalian dikabul doa orang sadayana ku Allah. Alhamdulillah para jamaah sadayana tidak kurang melaksanakan zikir-zikir sajabina. Insyaallah mudah-mudahan sing ngahirupkeun kana manah urang sadayana dina sakumaha para jamaah sadayana zikir dina pembagian-pembagianana nu paling istimewa dina zikir teh mampu ngapanakeun dirina di hadapan Allah. Daya pangkat nu paling hebat jami daya nu paling hebat salian tina ngarasakeun pana dina dirina. Lamun aya kene watak jeung hate rasa bahwa urang boga niboga jeung sajabina, maka teu aya kamuliaan. Takkan dina zikir para jamaah sadayana aya disebutna zikrul lisan, zikrul nafsi, zikrul qalbi, zikrul ruh, zikrul sirri, jeung zikrul khafiyyi, jeung zikrul akhfa khafiyyi. Urang dina zikir lisan ge teu eling. Urang mah lamun zikir teh kalah gelo gitu. Teu eling, nu dipika eling teh dihareupeun aya samangka. Eling gitu eta mah. Aya samangka, aya kopi sieun leungit da sieun kubatun. Gitu zikir-zikir dingalian samangka ayeuna mah teh mah. Apa aing di paraban moal penting ayeuna. Di beredaan apa moal. Hese zikir teh para jamaah sadayana lamun dek dipolah jelema ku zikir bisa bener teh hirup teh. Mun bener zikirna bisa bener tah. Tu sabab aya jejer dina manahna. Tu sabab aya cahaya dina manahna nu nerap dina qalbuna sehingga bener kana anggota. Tu sabab bener jeung teu benerna jasadna tergantung kana hatena jeung nya. Pasti urang salat dina sakumaha para jamaah sadayana urang salat ke sami. Salat urangnya mana urang kudu hadir sami. Kitu kudu zikir ka Allah sami para jamaah sadayana. Nah, geuning hese para jamaah sadayana dina zikir teh ngan minimal urang dina zikir geus we tong loba teuing corekah. Leungitkeun ka pamampu urang, leungitkeun ka bisa urang, leungitkeun ka tibatur. Sakitu. Sehingga
urang ngarasakeun diri bahwa urang teh para jamaah sadayana ngarasakeun bahwa urang teh teu boga. Ngarasakeun bahwa zikir teh geuning lain zikir aing anu zikirna geuning tah. Mulai teh. Jadi dina zikir teh urang eta teh anugerah ti Allah, urang penting ayeuna kita zikir ku Allah. Zikir teh diparentah ku Allah. Bisa zikir lagi ku Allah, berarti kan anugerah ti Allah. Ini sakitu hungkul tong ulun paham. Bangsa astagfirullah. Mohon maaf, mohon maaf. Enggak boleh kalau jangan. Mohon maaf. Habis rumah mana? Di atas. Ayah rumah. Ada nggak habis rumah? Di atas itu kata amplopnya apa? Ayo mau maju kayak orang Sundang lah. Udah ayo. Ngaji mah ke batu ing. Udah terus ayo. Kasih marawat mana nih ngadir. Ya. Siap. Kita kan awal dengan sekarang udah. Enggak boleh. Ya. Pakai tadi. No alus. Atau tadi pakai masker kita. Insyaallah. Itu awalnya saya gitu. Jadi enggak tahu ada Habib. Saking awamnya. Lanjut. Sok. Kawasan dulu garap. Bahaya orang saya kira kayak yang sampai dihandap. Ngaji tinggal ngaji. Mana ke? Ayo lagi. Udah ada ya. Kopi lo mana dia kopi lo. Jangan ngomong. Sehat alhamdulillah sekarang. Biasanya lagi ngomongin orang, tapi jangan. Jadi ngawadu. Padahal bisa dibawa mana lagi. Baru kayak ilmu. Jadi ini mana lagi? Shelly. Sandri ngarep sandri itu. Sandri ngarep pada masa bedanya. Sandri kali itu. Lo masa ngarep. Ayo ini mah ada kabongan makos sih berarti gimana? Di makos sih paling ada dibohongan. Gitu kira-kira bisa dibohongan gitu. Gitu. Biasa datang dulu, saya nang. Langsung itu sebenarnya Izin ya, Bib ya. Doanya. Kalau nggak didoain sama Habib bahaya, nggak bisa ngaji nih. Waduh, bahaya. Jadi, insya Allah tentang zikir, dina zikir penting para jamaah sadayana ngan jelas tandakeun kahinaan urang di hadapan Allah. Sehingga para jamaah sadayana ieu dina zikir teh puncakna ternyata ngarasakeun diri fana, urang ngarasa fana gitu. Istirahat. Pantes adabna kiai-kiai kampungkur anu luar biasa dirinya. Adab warokna tawaduna, masya Allah, orang apa bisa gitu, bisa. Nah, ini dia para jamaah sadayana nu jelas mah lakukeun urang perkara ibadah ka Allah, lakukeun ku urang. Kemudian orang nek mayunan iris Saban dina bulan Syaban, ya penting para jamaah sadayana ku urang lobakeun perkara ibadah. Sehingga dina Rajab dina Syaban Sa'ban teh nyata litathhiril qalbi wa Ramadhana litathhiril ruh. Rajab litathhiril badan, Rajab mah nyucikeun kana badan, wa Syaban jeung bulan Syaban mah litathhiril qalbi. Nyucikeun dina manah urang sehingga eta manah teh para jamaah sadayana
ngalepaskeun tina sagala rupa penyakit, ngaluruskeun manah ka Allah. Matakan urang tujuan manah kitu sanes cekna naon? Endek hayang ngadeukeutkeun diri ka Allah. Urang mencitan sapi setiap bulan lain dek hayang beunghar. Hayang ngadeukeutkeun diri ka Allah, taqarruban ila Allah, teu aya pangkat luluhur jelema salian hayang deukeut ka Allah kusabab Allah anu nyiptakeun sadayana. Matakan para jamaah sadayana alhamdulillah urang dilakonan terus ngan omean manah. Omean hate, omean ku urang. Wa fi Sya'ban tafsirul ruh wa fi Ramadan yadhkuru ruh fi Ramadan. Sehingga dina Ramadan mah nyucikeun kana ruhna. Fa in mayutahhirul budul badan fi Rajab yadhkuru qalbi fi Sya'ban. Sajelema nu mampu nyucikeun badanna dina bulan Rajab maka bakal mampu nyucikeun hatena dina bulan Sya'ban. Wa may yutahhirul qalbi fi Sya'ban yadhkuru fi Ramadan. Sajelema nu mampu nyucikeun hatena dina bulan Sya'ban maka bakal mampu eta jelema teh nyucikeun ruhna dina bulan Ramadan. Urang dina kahadian ge kumaha ayeuna? Kumaha ayeuna? Lamun ayeuna urang berjuang ibadah hantem-hanteman terus dimaksimalkeun ibadahna ke Ramadan bakal maksimal. Bakal maksimal. Kitu kene jelema ge sami mulai dina ibadah mulai tileutik. Mulai ti umuran-umuran urang mulai 7 tahun mulai diparentahkeun ku Kangjeng Rasul, 7 tahun diparentahkeun. 10 tahun belum kene belajar ilmu digebuk. 7 tahun diparentahkeun reheng kurang anak. Reheng. Dicarekan. Mun anak terikeun salat carekan. 7 tahun. Jadi tong diantep 7 tahun kade. Begitu 7 tahun asuplah kana 10 tahun. Begitu 10 tahun tenggel kurang anak kurang. Temen terikeun salat terikeun ngaji. Masya Allah. Begitu 10 tahun para jamaah sadayana dirinya eta 10 tahun kan bade ngadeukeutan kana kabalik. Sehingga diparentahkeun ka dirinya. Begitu beres urang dirinya terus ngan bates-batesna dina umur ya, dina umur kumaha kaayaan 40 tahun kahandap. Lamun bener 40 tahun kahandap bakal bener ke 40 tahun kaluhur. Lamun teu bener 40 tahun kaluhur kitu we geus. Tah contohna udah paros. Kitu we geus. Sakadae dek salat heuseul. Itu puasa kajen. Elos we dibeneran. Nu kitu mah lain dibenerkan di karungan urang. Ditur karungan. Karungan geus. Kusabab watak 40 tahun mah hese geus semua. Perjuangan leuwih berat tibatan umuran ngora kene. Urang ngora berat, kamu ke geus kolot hayang ngarobah diri leuwih berat. Lebih berat. Tidak. Katakan jadi para jamaah sadayana lamun umur 40 tahun masih bengal kene maksiat kene jeung sajabina eta teh geus aya jatah ti iblis dikeun asup ka neraka. Jatah teh aya jatahan asup ka neraka teh. Geus aya jatahan. Geus aya jatah. Cik iblis teh imah geus jatah aya teh. 40 tahun teh. Besok tadi kumaha bener. Gitu. Geus aya jatahan. Itu baru geus aya jatah harus. Itu yang saya jatuh si itu naik ke neraka sama Sabar Paros, sabar. Kira-kira kene Paros lucu waduh. Jadi mana kita percaya tuh neraka sama Paros apa tuh yang asalnya lagi dari Mas. Gede lagi. Dia para jamaah sadayana ialah itu jelas para jamaah sadayana ialah umur-umur nu kurang kudu dimanfaatkeun.
Teu bisa nunggu geus kolot teu bisa. Eta teh Kanjeng Rasul 40 tahun usia anu geus mateng luar biasa. Lamun bener tah jadi bener. Lamun teu bener tah henteu. Henteu hese kitu bener geurana. Bisa kitu bener, bisa ngan hese. Hese pas urang geura ayeuna sok geuran geus kolot. Anu 40 tahun kaluhur diajar geura ngaji, jadi eueuh kedeung. Ngan liwat wae. Kitu liwat. Dengekeun barakatuhu kaluar belah kenja. Kitu ngahulang di majelis ilmu, kayak ngahulang deui di imah. Gitu. Oh bener mah. Hese. Umur palas kita ngulang-ulangnya mana di kadang domba ngahulang di ngahulang. Gitu ngahulang. Nah, itu dia para jamaah sadayana, iyalah kemanfaatan supaya urang mampu ngamanfaatkeun waktu sehingga pentingna ku urang dipelajari itu seetik-seetik mantakan kieu jeung Gusti Allah teh nyieun surga di dunia. Jadi aya khusus surga di dunia kan. Jadi surga teh lain di akhirat kumpul. Di surga ge dijieunkeun tempat khusus tempat surga. Mana cenah tempat surga di dunia? Allah nyieunkeun surga di dunia hiji tempatna aya di majelis ilmu. Aya di tempat ngaji eta surga. Aya tempat ngaji. Jadi aya keanehan di tempat ngaji sehingga urang di tempat ngaji mah ngarasa bunah teh bagja kitu. Senang urang. Jika teh Gusti lalu hayang ibadah teh hayang ngaberesan teh tapi makai mah burung deui. Dosa imana kan neraka. Kitu. Tempat ngaji surga begitu mangkat imah neraka eta paros teh pasti jemaah aja. Gitu. Eta neraka malu watak pusing lamun balik ieu. Lain kira. Kabulit. Pindah tuh. Pindah ke mana kan? Ke masjid. Fungsi ke masjid. Lain kira eta, urang kebagyaan eta. Bagja jelema nu daek ngaji tanda eta anu bakal kedaskeun kana surga Allah eta. Lan kitu ge tinggal heula ngalamun teh ngajina. Coba eta deui singgung teh gitu. Coba singgung teh. Gede dari indahnya nikmat. Itu yang di taman surga, sakit taman surga sakit itu. Kalimatan dia, kalimatan lain dia tempat ngaji masya Allah nikmat berkah orang menang gitu tah. Daang sebeuh komo tuh boga kopi di imah beli tempat ngaji itu. Jelas. Sama model parah gitu ya. Karena waktu boga kopi di imah ka dieu teh mendangan kopi kan ngaji ieu. Kita jeung ngabeukeun aya daging gitu maksudna. Gede dari nikmatnya. Nikmat gede dari eta kanikmatan lah kanikmatan iyalah urang keistimewaan pikeun jelema nu daek ngaji istimewa pikeun jelema nu daek salat aya keistimewaan anu daekeun ka Allah ka urang. Urang nikmat kitu. Balik ke urang ka imah mulai ke mawa berkah di tempat majelis ilmu. Kiai teu bukan berkah kan. Abdi teu boga berkah, kabeh teu boga berkah. Mana boga berkah? Nu boga berkah teh ulama. Ulama. Urang kita buka kitab aya berkah dina kitab. Kitu tah. Aya berkah kan. Jadi berkah teh urang mah di mana teu boga berkah. Hese boga berkah. Lain kira. Boga berkat teh. Kalau berkah kan jelas. Modal barokah, modal karomah, modal ya modalna karomah barokah modalna ya. Modal karomah hayang boga karomah hayang boga barokah eta teh kudu istiqomah. Istiqomah teh hese mana nih? Hese. Lain kira. Urang ngaji teman-teman hese sewaktu kesibukan teu bisa ngaji teh. Urang zikir hese. Dina dirutinkeunana. Kudu istiqomah. Eta bangga para jamaah sadayana. Ngan nu jelas urang ku ngariungna ieu geus menang barokah, geus menang karomah ti Tuhan teh sehingga kemudian urang didatangan ku habaib alhamdulillahirabbil alamin. Eta ge geus kanikmatan teh. Kanikmatan pikeun urang kebahagiaan.
Nah, etalah para jamaah sadayana ieu kanikmatan nu Allah diberikeun ka urang nyambung urang dina bulan nisfu Saban urang manfaatkeun minimal urang puasa dek sapoe kitu tah minimal kunaon sababna sabab kieu hukiaan Muhammad bin Abdullah Az-Zahid annal qalmata sadiqi Abi Hafiz Al-Kabir Kidiat para jamaah sadayana Tian Muhammad bin Abdullah maot babaturanana. Jadi cek saya Muhammad, begitu saya Muhammad ngadangu maot babaturana sehingga pasolatu ala zanajati eta Syekh Muhammad teh nyolatkeun eta baturna. Jadi babaturanana maot nyolatkeun saya Muhammad. Begitu nyolatkeun terus nyolatkeun nguburkeun jeung sajabana ngiluan ka Syekh Muhammad. Begitu pleng beres tah maot babaturanana. Walam azur qabru samaniyata asyhur dina 8 bulan eta Syekh Muhammad aya niat summa qasadtu ziyaratahu niat hayang jarah kitu ka babaturan teh. Sahakan sainung kita aya naon ditulungan aya naon saling tulungan terus jeung babaturan masyaallah begitu maot eta baturna Syekh Muhammad eta Syekh Muhammad teh kangen hayang teh jarah kana jadi baturna urang babaturan tah kitu hese hayang babaturan nu nyalametkeun teh hese lobana mah teh bangsa ala kadar urang aya nakeur aya nakeur hirup urang nulungan batur dianggap baturan kena geus paeh mah teu ingeteun ka urang. Henteu. Teu ingeteun kali. Tong boroning babaturan pamajikan kita ingeteun ieu. Henteu mending kawin deui we. Naon nu paeh. Kitu. Imah gedong nang urang, mobil alus nang urang, motor nang urang, eta seping bet nang urang keneh ditumpakan ku salaki batur. Waas yang bisa hudang deh kurang cekek eta pemajikan teh ari lalaki mah teu kudu nungguan teu kudu pahala pemajikan teu kudu kan mah ngabahas eta jadi intinya sehingga para jamaah sadaya eta kitu tah tidak ada sok kurang ingat-ingat ayeuna urang babarengan terus jasa urang dijalankeun jeung sajabana masyaallah begitu urang maot teu aya nu ingetkeun saha anu ingetkeun ka urang anak kitu ge anak lamun dididikna ku urang bener mun kurang dididikna meureun dibere ilmu tah dititah ngaji di pasantren ku urang meureun bisa ngadoakeun urang ingetkeun. Tapi anak lamun dihantam-hantam tunggal jeung sajawina boro-boro loba tuh contoh anak sibuk ku pagaweanana teu ingeteun ka kolot. Henteu. Pasti lalu gitu ya. Teu ingeteun tah. Pasti nalungan kieu cenah begitu 8 bulan eta Syekh Muhammad jarah. Begitu beres jarah wa numtul laila fara'atuhu mutaghayyirul lawn musfarrul wajhi eta Syekh Muhammad teh ngimpi namun begitu mimpi kieu ngimpi ningali eta Abu Hafiz Al-Kabir babaturanna teh anu maot eta mutaghayyirul lawn robah warna beungeutna padahal yang kira kasep padahal begitu ningali eta Syekh Muhammad ka eta babaturanna robah warna pias beungeut masyaallah ngan cek Syekh Muhammad kieu dina ngimpi teh ye wasalamtu alaihi falam yuraddu salam assalamualaikum cek Syekh Muhammad ngan teu dijawab. Begitu assalamualaikum teu dijawab kene assalamualaikum teu dijawab kurang teu dijawab
Fakultu subhanallah lam turadi ala salam. Kurang lanjut dengan jawab. Sabab cek eta mayit radus salam ibadatun wa nahnu maqtuun al ibadah. Saknyana eta ngajawab salam teh ibadah, tapi kaulama ayeuna geus pegat jeung ibadah kusab geus pae. Geus pae mah teu kudu baca salam atuh. Teu kudu ngaji, teu kudu salat. Urang capek na zikir, capek urang ngaji. Keur hirup besing hayang eureun mah ngaji mending pae wae. Nyarin. Urang capek ngaji teh capek, atuh mending pae. Teu kudu ngaji. Urang zikir capek zikir, atuh teu kudu zikir, aya zikir pae wae. Oh, ingkung salat mending pae wae. Gampang. Iya masalahnya lo pakai nanti sholat ya, nanti sholat aja mending paehan aja gini ya. Mana mah enjoy nggak ada apa terus nggak ada apa cuek gitu. Bade pasti lagi gitu. Bade ngajang gitu cuek gitu. Padahal lagi paehan. Gitu tah besi lalu orang besi teu aya manaan hirup teh teu aya manaan aya beribadah rek naon nambah siksaan nambah hisaban si lalu baknanya nah begitu cek saya Muhammad ya ngan cek saya Muhammad fakultu mali aroka mutagoyirul wajib waqad kunta hasanal wajib. Anjeun kunaon eta beungeut tapi kaki tu robah goreng gitu sedangkan anjeun teh halus beungeut. Kaset lain kira. Kaset masyaallah. Tapi aya kunaon anjeun beungeut eta meni robah kitu. Pias bea kata beungeut. Tapi kahideung. Eta beungeut teh para jamaah sadayana seueur aya nu dihebat-hebatkeun ge. Kajeun teh dihebat-hebatkeun ke bakal rusak atuh dek ibadahna. Bakal goreng kajian ayeuna teh goreng kayak bakal aya cahayaan. Kitu tah beungeut teh masyaallah. Matakan tong urang tong naon? Tong ku sombong ku hebatna, tong ka sombong ku kasetna tadi. Kaset ge naik naon atuh? Eta rek ibadah mah mending picieun wae. Oh bari jeung goreng rek ibadah tuh tinggal sama geus dijek. Dijek. Ibadah mah geus dijek aneh geus. Keset-keset. Coba keur goreng buku ibadah. Araheun ada. Araheun. Aku lagi nu tempat sampah ya araheun ana aya nilaian. Gitu. Gitu ya Gusti da. Eta teh kagina teh Gusti da. Sabab naon gitu sabab rek naon atuh hirup teu rek ibadah. Gusti da rek naon hirup. Tentukan kurang hirup enak dek ibadah pada kumaha tentukan engke urang di alam dunia umur timbang 80 tahun paling lila tah 80 tahun 70 tahun paling gede paling lila usia paling hebat ayeuna pangkolot-kolotna paling 80 tahun tandingkeun urang ke di akhirat sok abadan-abada heg eta mah tinggal ku urang tafakuran ku diri urang aing dek kumaha ieu hirup di alam dunia timbang umur 80 tahun sedangkan di akhirat aing salilana tentukeun kurang ti ayeuna tah dek kumaha aing teh sabenerna teh tentukeun mulai ka tidinya robahkeun diri urang ladangkeun tafakur supaya aya pemikiran tembus kana mana urang sehingga terus-terusan urang mulai tah ngadobrak kawahana-wahana nafsu urang teh mulai sina geus urang terus nah cek Muhammad ye anjeun teh kunaon atuh nepi ka rusak eta beungeut sedengkeun anjeun teh kaset ngan cek eta nu maot teh kieu ngomongna faqala limaudi tu fi qabri sawaktu kaula ditenggeun dina kuburan masyaallah urang teh engke diguprakeun kana kuburan urang digotong ku batur tina keranda diasongkeun ka kuburan diasongkeun nu ngasongkeun dulur urang jeung anak urang ditinggalkeun urang sorangan di alam kubur
Oh nungguan. Wah, pamajikan curik nyaheun ka urang. Sanyaah anak ajeun cirik eta nyaksian. Urang diasung ka kuburan, manehna moal daekeun ngabaturan ieu moal. Moal. Jangan pamajikan nu nyang ngabaturan satina paeh kuring. Oh cinta cenah, cinta mati. Mana laksana mati paeh ieu eta deui. Kawin deui wae. Urang mun pamajikan cinta hidup semati. Pamajikan paeh mah urang kawin deui we. Bohong. Boleh satu boleh saya bohong. Angger. Tetap kada itu kabohongan. Utang urang dek keluar ngaji sarekan ku majikan. Wah, make mah pamajikan mau bisa nulungan urang. Wah. Aya riwayat panjang teh eta masalah jurig jeung iblis. Iblis ternyata iblis upang gede-gede teh lain kira aya di jelema apa Jawa sadaya. Nah, dia Udi tupi kobri begitu kaula teh ditenden cek eta mayit kaula teh ditenden tah dina liang lahat ditendenkeun dikutondenkeun begitu tendenkeun jaa malakun faqama ala rasy eta datanglah malaikat nangtung dina luhureun sirah. Nangtung luhureun sirah. Masya Allah. Begitu nangtung kieu ngomongna. Ya Syekh Hasul. Kolot Bangkawara. Jelema goreng. Galak malaikat teh. Galak lain kira. Masya Allah. Ya Syekh Hasul. Wa adda junubi wa su'a afali. Maneh kolot tupang goreng-gorengna. Maneh goreng laku lampah, bari tu maneh sok daek lalajo. Bari tu maneh sok daek ngarampong. Bari tu maneh sok daek Cina. Bari tu maneh tara daek ngaji jeung tara daek salat. Padorobani ditenggel hari tadi. Tenggel. Hampir paros diambil ditenggel. Hampir. Emang batakan paras di ayeuna siapkeun cimane. Kieu di helau begitu malaikat teh ngobrol takis urang. Sok belum malaikat di aing gitu. Takis. Astu bisa gitu. Eta kitu tah Gusti tah. Takis lu kana ku. Cara megang gitu tah. Aduh Gusti tah. Nyarekan heula kade. Malaikat teh nyarekan heula saking ku geuleuna ka jelema teh dek salat teh. Geuleuheun ka jelema nu dek tara dek ibadah teh geuleuheun. Geuleuheun kana sok dek ngagawe dosa kan. Geuleuheun yang kira pasti beda kan beda. Beda. Wa darabani bi amudin fasta'ala jasadinaro ditenggel ku kayu nepikeun kabea kurung jasadna eta Ki Hafiz Al-Kabir babaturan Syekh Muhammad teh anu eta mayit teh ditenggel ku kayu nepikeun ka kadu kabeh jasadna masyaallah. Urang mun nyawa siksaan kubur moal naik seuri moal bisa seuri moal bisa minum moal daek dahar moal daek sare urang teh tibra teh kusok teu nyawa siksa kubur. Mun nyawa manate ma urang gogoakan, bapak urang gogoakan. Stinan. Nah, semata kalamai kabeh. Terus ngomong eta kuburan ge ngomong. Jadi tong dianggap di alam dunia, urang nincak di alam dunia teu ngomong kade. Lamun nu nincakna rek ibadah, kaula teh sudi ka anjeun. Alhamdulillah kaulah ditincak ku anjeun. Anjeun mah ahli khair, anjeun mah daek ibadah, anjeun mah daek ngaji, anjeun mah daek salat. Ridho kaulah ditincak ku anjeun. Ditincakna ibu mi ridoeun. Tapi sabalikna bila mana eta bumi ditincak ku tukang doraka, teu ridoeun diancam ke awas ya. Ayeuna nincak tong ngancak bumi, ke sia asup kana jero aing. Diriksakeun bae.
Hayo sih paros. Gede. Mau kalah seri. Ada paros tadi. Mau nyece mau. Ada paros saya disebut ada enggak? Ayonya. Tidak ada tapi kaki itu. Digencet tah. Bumi teh ngomong. Ngomong dari kuburan teh ngomong. Lalu. Sumata kalamai kobri. Ngomong kata kuburan. Cek eta kuburan amastahya eta mirobihe anjeun nah anjeun teh era anjeun ka pangeran waktu di dunia anjeun sok daek maksiat era teh anjeun ka Allah waktu anjeun keur daek lalajo era teh anjeun ka Allah waktu anjeun eta daek karampong eta era teh ka Allah waktu anjeun jolim tah era teh ka Allah nah anjeun teh era kitu. Masya Allah. Bangkawarah jemaatnya. Padahal teh urang teh berhenti Allah tadi. Urang diciptakeun ku Allah bakal ka Allah. Naon atuh kudu dihebatkeun ku urang. Naon dibanggakeun ku urang atuh. Kabeh ge ti Allah. Nah, begitu beres dirinya wa dagotomi silgotan nepikeun ka digencet eta mayit digencet nepikeun ka pararotong eta tulang-tulang na itilapat nepikeun ka pasiksek adlai tulang igana teh pasiksek wan kotoat na pasili jeung papisah tulang-tulang lamun urang nyaksian aya jelema nu maot bila maotna dibongkar kuburan. Begitu dibongkar aneh kuluna aya di hadapan sukuna aya di luhur pasik sekuk aya di tengah kan aneh nyata kada siksa kubur teh nyata tong dianggap bohong nyata kuburan teh ge siksa teh nyata aya nu pasik sek eta tulang ngumpul di tengah-tengah tuh ieu ngan sayang nawe tukang nggalina teh bangangan ditunggul lain napakuran dirina bulan tabakuran Gusti lalu aya eta kapubur aya digali kita begitu dikali para rotong eta igana potong tulangna potong masyaallah Gusti lalu jaba urang teh nu ngadengeun deui saha nu ngadengeun ana teh aya teh nu ngadengeun urang adu-aduan teu ngadengeun urang lihat sikap teu ngadengeun di alam dunia mah urang dihajaran ku batur bisa keneh eta tulung muriang urang geuling adu-aduan aya kena pembajikan jeung tetangga tapi di alam kubur au kan tulisan naon raja masyaallah nah amastahiyata mir rabbi wa qataat mafasili wa baqitu fil adab tetep disiksa eta penting hantem-hanteman unggal penting disiksa terus-terusan masyaallah. Nah, ahla fiha hilali Saban begitu datang bulan Saban. Baija anak bimunadi yunadi min fauqi ayyuhal malak irfa'anhu. Begitu datang bulan Saban, hilal tanggal hiji, datang tanggal hiji bulan Saban. Aya nu ngagero, aya nu ngundang, aya nu ngagoron. Hei malaikat, angkat eta jelema tina siksa kuburna. Diangkat tina siksa kuburna. Kunaon kudu diangkat ti jelema? Kusabab fa innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi wa soma yaumin wa soma yaumin min ayyamihi. Eta jelema teh pernah puasa sapoe dina bulan Sya'ban. Masyaallah. Salam di bulan Sya'ban. Dihormati bulan Sya'ban. Sehingga farafa Allah Ta'ala azab ali bihormati qiyamil lailah min Sya'ban wa syami yamin minhu. Sehingga dirinya diangkat ku Allah siksana dina siksaan eta jelema teh an bihormati qiyamin kusabab ngamulyakeun kana eta jelema teh ngamulyakeun kana bulan Sya'ban kusabab puasa dina bulan Sya'ban daek dina peutingan qiyamul lail dina peutingan bulan Sya'ban.
si Nabi mulia pada zaman sahabat lain kira. Nah sehingga cek eta mayit kasai Muhammad summa basyarani bil jannah wa rahmah kaula teh dibagjakeun ku surga jeung rahmatna Allah ku sabab kaula teh puasa dina bulan Sya'ban jeung qiyamul lailah dina bulan Sya'ban. Masyaallah. Dimat para jamaah sadaya mengatakan urang teh kurang gerakeun kurang zikir gerakeun zikirna gerakeun kurang laksanakeun rupa-rupa kehadiran anu kurang mampu laksanakeun he. Terus kurang lajengkeun para jamaah sadayana kin sok aya Habib kin urang ngadoa kin ngadoa mimpin Habib insyaallah imah bangsa ala kadar bil barokah urang dina ujian 11-an selebihna mudah-mudahan urang singking karomah ti Tuan Syekh kalian mudah-mudahan para jamaah sadayana tetap urang sakieu hinana sakieu seueur kirangna seueur dhaifna urang mah seueur lepatna dina ibadah seueur malawungna jeung dina zikir sami mudah-mudahan urang sadayana sing diatuh murid jadi tuan murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalian urang sadayana singking sapati kanjeng Rasul selebihna mudah-mudahan urang acing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala eta nu paling pokok. Ngapunten para jamaah sadayana cekap ngapunten kin meureunnan aya sambutan ti Mang Jamal kin salajengna kin Habib kin cenah tampil para jamaah sadayana nya minimal cenah naon ngaranna teh mudah-mudahan kin bisa nasihan ujangan-ujangan ti urang ya ti Habib nu geridona kin waktosna kin dipasihan. Haputan bisul abdi cekap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.